Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir. Neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik. Neraka teh jang jelema-jelema anu munafik. Neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu. Eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad, aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asana ieu geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong cak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Di naon tuh? Jangan seuneu sugana aya bae seutik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantap embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantap Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayana. Coba ya musisi kikiayana. Coba nu kumaha pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murikak bulu disebut kiai teh sebab kiai teh kiai nu sok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS mahal itu. Oh iya maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siunghin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas mana? Tas neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu manggi. Eueuh. Kumaha sia tas bareng kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta. Malaikat? Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran anak Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang meuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Prek. Tah silakan ieu neraka. Asupna ka neraka. Duh. Pan cenah cak Muhammad, cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneu pancena neraka teh seuneu eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api, iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang Sonono, orang Pasir Gadung, yang suka main
ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina, bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi, bawa api dia ke sini. Tah, eta korenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka na mah. Nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar. Singsieun maneh ka neraka. Nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka. Nu mantap sanajan ngarendeng da duaan. Nu ieu mah ngan mabok doang, nu ieu mah nya mabok na zina nya maling. Ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna. Si mah pohara jasa atuh si mah bawaana sakitu bae. Tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mak. Entar ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ke di neraka bawa saloba-lobana. Itu bae hese-hese. Sanajan ngarendeng di ditu tah. Nu ieu mah teu boga spiseuneun. Nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah. Nu ieu mah aman-aman bae. Tah nu mantek dipersilakeun ka dieu teh kitu Tuan Raja jauh sono horeng di neraka jahanam. Raja Harana Rasid kieu nu bener sia lul. Bener cenah. Kira-kira aing mau sedan tuh. Ya asana mah pinuh lu Raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae. Karasa ku aing geus kira. Sing trek awak aing. Engke bakalna kumaha tuh? Kumaha tah terserah Tuan Raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di ditu na teu tah eureun jadi rajana. Eta mah terserah Tuan Raja ngan kula geus ngalalakon kana neraka geus kitu. Duh, cek Bahlul cek Tuan Raja teh. Yang dikirim batunya jadi raja nih terserah Tuan Raja tambah kahiji eta geus beres encan masih kene kieu kene be Raja Harun Ar-Rasyid pikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat sana araraman dina neraka nyana guling gasata bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik teu bisa hudang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun menjadi wali mah ke di akhirat teu mamawa seuneu cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macu joget Tuan Raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja eta lawan tidak tebacul di dinya deuk melak cau. Manya melak cau di luhur cek jana teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek jana. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi ka jeung kumaha ge kuduna ge ditadeuh melak cau mah. Kula di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tabeh. Aja kawa. Aduh kana sehatan kadua kali Raja Harun Ar-Rasyid sial-sial teuing ye. Bener oge tak Bu Nawas. Kok nyaho naing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus saya geus kaharti mah kula gede turun. Turun. Kadieu tuh mampir heula teu haram kalau mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di jalan. Ini aku nawas ka ieu. Tinggal raja bae. Dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas. Cek ngeureun janu aredan kabeh tah. Panggil. Bahlul tita ka dieu Bahlul coba. Tudaekeun. Kunaon cenah tudaekeun anak? Wallahu alam cek anu diutus. Coba tita ka dieu Bahlul, tas Bahlul tita ka dieu jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hate aing ye.
hiji bakal mamawaseun ya aing cak si Bahlul tah mah kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cak coba ini ngobrol sebenarnya coba cak ada dikatakan itu Kiai Bahlul ulah kiai yang melain kiai nu edan yang mah nu edan Bahlul tak itu sia kita tadi itu kutuan raja rek naon sada rek nanya lamun dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja nu kadieu maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong wih nu edan jadi gatuh aing mau ngomong kuku edan cieunan sampaikan tino edan kan itu datang ke Abu Nawas Tuan Abu Nawas ulah make tuan Kiai Abu lain kiai aing mah satu nu gelo sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun deuk datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah cenah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana siapa tetang apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas jasuk ke dilayat ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jang ngeunahanan dibuyan sakna nikmat dain libuyan makulat teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa urang meminta rada kebelan bae dibuyina sakena teh sial-sial teh cak tuan raja sugan teh menyeri dibuy horeng ngeunaheun ieu mah kieu bae nu mantak dibuy ge lain sabuy-buyna aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah eueun naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon sakitu doang syaratna naon naon berat kos kitu syarat jadi wali mah nu bener bae nu bener simpulna kumaha oh kakarak ngaluarkeun dalil Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas ulah sok rerejeungan jeung nafsu lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali sebab wali mah teu boga rasa diri mulia, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, pang lemah-lemahna, pang rudin-rudina di dunia, tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun. Atuh masalah deuk guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Siap ulah deuk keluar di istana ulah siap-siap kudu bebeneran bener karak keluar istana dibikeun kerajaan dibikeun keluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji calana hiji serba hiji teu meunang make kendaraan leumpang cumplang campling guruna Abu Nawas kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik teu meunang boga rasa agung jeung mulya satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran nu agung jeung nu mulya mah pangeran urang mah kudu ngahamba nu sah bener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon kakara didinya saeutik geus teu boga rasana naon kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakara
jelema kuari mah di kota teh di ome teh nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak di dinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas geus jahoeun Abu Nawas ge makom demi makom geus dilaksanakeun cak Abu Nawas wahai Raja Harun Ar-Rasyid kuari kudu jadi raja deui ieu naonan raja deui pimpin umat lamun umat teh dipimpin ieu bahaya anjeun mah boga wewenang anjeun mah boga wilayah anjeun mah keturunanna keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin, dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja jadi raja deui jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapi-rapi umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat kuari mah supaya umat hayang untung ti aing cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah tamun geus kos kitu los jadi raja. Masih kena jadi raja bohejo karena dunia boro-boro jadi raja nasional jadi lurah mal berat mal becus mal bener SPPT aya 2 geus kumaha tuh kaditu na tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun teh kumaha boro-boro jadi lurah jadi arat dia mal beres mal beres masyaallah tah kos kitu dididik jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh ya atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru hayang maca Quran ge kudu boga guru hayang bisa maca ieu bae ge ini Budi ini eta kudu boga guru masyaallah